Aduh, tah lur. Panon poe geus mulai caang ieu nya. Tadi daguan teu ieu geus lumayan ieu tadi ngan kahalangan ku ku awan ini geus mulai panasnya alhamdulillahnya. Hitungan tadi lahureun bari moyan ieu mah. Dulu-dulu ya lamun misalkan ieu apa teu naha nya. Baheula urang nanya-nanya oge sih. Nah, lamun misalkan ningali di jalan atau di mana mau ningali ban mobil, ban motor, ban setum dan perbanan sanesna gitu. Nah, warna sok hideung, rata-rata hideung kabeh. Urang cepena ningali warna pink misalkan atau warna beureum atau warna-warna nu lainna gitulah. Jadi ureunan lolobana warna hideung nah nya bet kitu nya lurnya. Dulur badaya nyaho teu naon jawabanana. Nah bet gitu padahal geus ieu nya maksud teh urang teu sadarnya selama ieu bahwa nya geuningan hideung kabeh. Jadi warna teh hideung dan jadi aneh teh setelah mikir eta urang pan karet teh nya cenderung warna teh bodasnya karet apa batu tina karet nya da lain tina besi tina karet kan karet teh warna bodasnya ada bodas lah gitu teu bodas teh mah teu tapi bodas gitu. Nah tapi ban aina warna hideung kabeh gitu. Cik dulu baya hang nyaho teu ya ku saya mun hang nyaho ku saya di bejaan ya da saya ge macanya dah hayang nyaho terus maca dengan da internet. Ternyata ya jawabanana tah kitu da ieu mah. Balajar dulu rupang ieu kan loba na horea maca-maca teh nya capek jeung ayeuna maca. Ayeuna mah resepna ningali jeung ngadengekeun gitu. Ngaranna maca-maca geus horea mah ayeuna mah budaya membaca geus eueuh ayeuna mah tah urang di bejaan ayeuna. Kieu ya mana ya judulnya acaranya ini alasan kenapa ban mobil umumnya berwarna hitam gitu loh. Tah sejarah nama geuningan lur baheula nama memang lain hideung. Jadi warna teh warna asli warna karet nu kabodas-bodasan teh warna teh nya karet teh pokona namanya. Jadi warna teh hideung memang rada bodas. Tah seiring berjalannya waktu cenah bahan karet teh memang semakin saeutik lah gitunya karena warna bahan karetnya dipakai jeung nu lain deui. Jadi rada hese rada langka biasana mun langka sok jadi mahal. Tah cenah dicampurna teh ku campuran karbon hitam ting nu kumaha karbon hitamnya pokokna mah cenah dicampur ku karbon hitam. Jadi jangan nambahan bahan lah supaya itu hamur teuing ka karetna cenah tah. Tah setelah dicoba namun seiring dengan langkanya bahan tahun 1917 ditambahkan karbon pengganti seng oksida cenah kitu tah. Tidak disangka cenah lur ternyata karbon ieu teh justru nyieun banna teh lebih kuat kitunya nyieun si ban teh jadi lebih kuat jeung tahan lama dipakena teu gampang beak gitu tahnya. Ternyata walaupun warna jadi hideung tah dengan tekstur karbon ini memiliki tekstur yang daya cengkram yang lebih kuat. Jadi ternyata memang kalina ureunan tengah aja karena nya hayang nambahan bahan hungkul we meh teu hamur teuing gitunya, tapi ternyata setelah dicampur ternyata jadi alus pisan. Jadi si bahan-bahan teh jadi lebih alus, lebih tahan lama, jadi dipakai nada dalila jeung daya cengkramnya lebih hade gitu tah. Menurut datanya ya ureunan ditelitinya ban dengan campuran karbon dapat menempuh hingga 40.000 km jika tidak hanya 8.046 km ban mobil. Tah gitu lumayan jauhnya beda nagenya tah kitu urang lur sejarah gitu tina naha ban lobana warna hideung urunan gitu. Jadi awalnya mah nya warna asli karet teh urangnya rada bodas teh gitu kulantaran urunan bahan karet mulai menipis atau memang urang mahal jadi hamur dicobaan tambahan ku bahan lain tapi ternyata malah lebih halus gitunya. Jadi efeknya teh lebih daya cengkram lebih halus, daya tahan lebih lama, daya pakainya lebih lila, jadi tergampang aus oge tergampang beak urunan kitunya.
tak kadang-kadang gitu lur di kehidupan teh nya kadang sesuatu anu teu sengaja ngahasilkeun anu luar biasa gitunya. Ieu panon poe leungit deui wae ka mana nya, aduh nya geus kitu nya lurnya. Urang dek nungguan di panon poe lah sugane ieu mah rasa gedeung deui rada panas gitu. Kitu nya lurnya. Hatur nuhun geus ditonton videona. Sarehat dunya, mudah-mudahan keluarga anak pamajikan sadayana sarehat lah gitunya. Gitunya lur. Nuhun terus ditonton, umat didukung channelnya nya lurnya berayanya gitu tah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.